ini lagi nonton emang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya tamu? Tujuh naran, Bang. Tamang, Bah. Alhamdulillah. Menuju itu biasa kenang-kenang lah gitu teman sore-sore. Sanes ya teh tong kapten gitu teh kieu ring riweuh wae gitu teh Bah. Barudak si Dumel sareng si Utom mun parasea wae si Utom mah nu pika bade nambut artos wae kitu kapaku kamarieu teh nambutna teh 10 juta. Allah eta ku agung ini. Eta teh kanggo melarian ilmu saur nama duka ada abah-abah gitu geuning di ditu teh nyebatkeun teh duka abah naon lah teu tarang duka abah anom duka abah naon duka tah itu kumaha carana supaya eta si Dumel sareng si Utom teh teu kengeng cios tah supaya araring sap lah gitu lah abah mah langkung waspaos gitu meureun gitu tah Urang bebenyok ke kunaon gawe benyakeunna Bah kacapi emang nerap itu kacapi Bah. Iya mah pan ngaranna ge lagu oh lagu supaya nyerap kana hate si Utom sareng si Dumel oh mood nya tuh cobian Supaya nafsu wae gitu. gitu rada kabendung gitu lah. Geus pusing dengan parasea wae eta teh. Urang beda lagunya. Di bubungah ku urang. Nya Jadi meureun moal pasana. Tah supaya ulah cios supaya gitu. tah nya atuh pami kitu masuk urang laguan atuh sok. Lagu naon kudu kita nyentuh kana hatena tah nya. Heeh. Di jogeran juga abdi ya supaya si Dumel sareng si Utom teh burungaheun. Sok mangga pen lagu naon coba nu kira-kira nyentuh kana hatena si Utom sareng si Dumel. Malah kaca ajaranjang malah jagong pateng tongan hayang teh manggung didatangan Hari gitu Bang Pepe sono bodoh petemongan Cecang maricet cucu manggaura sasarangan majangkan mah jadi kagungan jenis sunah titurun jasa nama jenis lumayan besok cukur diange mah jang rahmah diange naon teh ngeureut paria ngeureut paria barang sate ngeureut Mang Dumel sareng Mang Utom udakur rajang batur ulah sok mah laki
kia kota. Dilirkeun jadi sayang Hari tahu anak bogo ayah tertaraweh terawih sauna Mang Utom. kumaha Mang Pepet Iya, tan ningali Mang Domian aja bukit-bukitan. anak bogo tertaraweh Lajeng kieu. Oh, bingung poe mah anak Mang Dumel taraweh sareng anak Mang Utom. Kacana bareng Mang Utom sareng Mang Dumel teh. Nah, gitu. Sabogo mah kaimpi bae Mang Pepet Allah, eta karena teh ingat tuh. Lajeng nama Eta Mang Utom meninggal lehek itu nih. Kaci haut, kaci menyan, Eta meni jauh kitu. irama, kajampanai, biar jauh, kajung junan, irama, patepang deui. Cikuray mah gunung-gunung Cikuray, tempat nih semu mojang gali. Wana pasti kahibur Dumel sareng Utom ieu mah ieu berarti mah. Empat tebi nangis mun patabe sakran Patengkeun lah. Tung tunggulan gondang terima genian kumenak dampak Hebat. hitung hirup Nya. kumendang Ih, ku genah ieu teh. Gara rete. di dunia mana awas na numpak ayo batu angkat kaki Nya. kata cuma dengan kapasarika ayo batu raju ngajung mereka Cerdas. Pasti gungahan Utom. Mang Dumel ka mana wae
Itu jang lamun si Usom Tom jeung si Am. sarang si Domel. Domel. Lamun sakira-kira bakal pasamakeun ku Abah ditangkeun ka itu. Oh nya pami kitu mah atuh bah nuhun pisan nya bah. Keun. Sarang Mang itu oge tuh nya Mang Pepet Ya pasti atuh turun. Kada eta kada mantosan lah Atas saya pasti dicerak lah gitu lah. Supaya eta ulah parasea wae ulah janten lah supaya ara ringsap eta anjeun teh. Ya panjang tetangga gitu ngewa petana. petana, Poroga anak gitu. lagi geledek Atuh gitu dari lah. si eta tiapa penak ngeun kitu we seuling Parasea wae. ajong, seuling sepak Oh segala. keakurannya gitu. Geus parebut Urang tai eta teang jeung segala jangan. tai doma diparebutkeun. Eta katanya doma-doma masya Kata Allah. doma-doma aing nu bogana teu naon-naon geura si belong ai kumaha diparebutkeun. Oh gitu eta teh. Wajar teh diplak dikulah cenah teh jadi naon geuranya. Para Arane. Para blau ke meureun ka? Ingun para bauk mah. Gitunya. Mak nyalauk belikeun tai doma aya ku aneh ieu mah. kontersep na laut Meureunnya supaya seungit. badan poe naonnya isukan Tak isukan teh bejakeun ka itu. orang-orang yang peruk Ya. we kadinya Heeh. kan suka si Tom yang boleh papatahan lah kemudian dari kuku mah ya lain Nya tuh mah upami kitu mah permiosnya bade diwartoskeun teh ka itu. Udah jam. Sanes tusor. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. itu mah bepennya aduh ya Allah ya Robi barudak dasar barudak Kumaha ada kita yang menurutkan atuh mangga pon gunung kan lalag berkasana telan gitu. kayak gitu rapi deui rapi Lain mang amang mah lain loba keneh ninggalkeun uing. naon itu Heuh paling nyaweuing budak keneh bener umurna nyabaran istilahna ngadahar uyang teh. Heeh, loba ka amang. terus Heuh ngapan geus beak ya gini kan. Oh pangaboga gitu. itu halus Amang masih kena meres lagi nih gini. Nah, ini ngajajar Mending ngajajar. tinggal gugusi oh teh kamarana eta nikah gitu. Hari begitu jadi Nah, tuntutan gitu mohon. nuti luhur hayang lumpat ke kahana Oh, eta. hayang ngabiur ka luhur Nya, jadi jadi- ora lumpat eta teh akhirna Nya, ya gitu jadi wareg teuing ben keur ngorana gitu nya. Terus eta ari atas sepuh kieu mun sok rada bapak panjikit be teh nya. Geus kumaha tekep kasung seeutik. geser Ta eta terus gitu banyak gitu Kata urang pan kudu ingat urang teh nya kitu nya. Di dunya teh urang teh malila. Nya. Sadayana bakal ka ditu urang kan kawasannya. Tuh tingali ka ditu urangnya. Tuh batur mah nu geus baralik teh heula. Sararege dina taneuh mang teu bisa makan. tuh ya Heeh. bisa ukur Sakitu coba. Pamurun tadi nama hirup. Ada ke orang bukan ulah di pikiran teuing mang. Da bakal katutur ge mangnya. Beda orang bakal nyusul orang gitu. Teh orang kudu eling lah kadinya gitu pan. Itu orang ingat karena istilahnya orang da orang asa kembali orang kali itu deui gitu. Kayak emang dah ieu sanes kirang sono emang ya abdi teh ada pada aya nu di Bujang deui teh punten Wah, gimana? Assalamualaikum gitu teh. Salam.